Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu 18 April 2026. Masih dina suratul Hajj ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ari itu ketetapan Allah atawa aturan jeung ketentuan Allah. Wa may yu'adzim sing saha jeung atawa jeung saha jalmana yu'adzim anu ngagungkeun sa'airallah kana siar-siar Allah. Maksudna dina ieu ayat mah siar Allah teh manasik haji, ketentuan Allah dina hajian. Fa innaha sanyana arti itu jalma anu tunduk patuh kana sa'airillah min taqwa qulub eta teh tisa alus-alusna taqwa qulub hatena itu jama-jama. Saterasna lakum eta tetep pikeun anjeun kabeh piha dina eta binatang ternak anu rek dikurbankeun, tegasna sapi, domba, onta, munding jeung sajabana. Manafiun eta teh seueur asalna teh manfaatna. Kayaning susuna, buluna, jeung parsina atawa taina sadayana oge manfaat eta binatang ternak pikeun anjeun. Ila ajalim musamma tepi ka waktu geus ditangtukeun atawa waktuna dipencit eta sasatoan dianggo kurban. Summa tuluy mahilluha ditempatkeun ha eta binatang ternak di mana ila baitil atik dideukeutkeun baitil atik tegasna Masjidil Haram. Jadi lamun ayeuna mah di daerah Muzdalifah di Mina tempat mencitna kurban sasatoan anu dikurbankeun. Saterasna walikulli umatin jeung saban-saban umat sakabeh umat sebelum Kangjeng Nabi Muhammad ti Nabi Adam keneh aya kurban. Qabil kurban, Nabi Ibrahim kurban, Nabi Ismail kurban, Nabi Isa sadayana nabi oge kurban dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad dugi ka umatna sadayana ge upami nu mampu mah kurban tiap tahun. Saha anu teu kurban agama sajen eta mah nyaeta anu karangan teh agama anu dijieun-jieun das asli nama agama mah sadayana oge kurban ti Kangjeng Nabi Adam nage. Saterasna ja'alna mangka dijadikeun ku kami mansaka kana tempat atau di katangtuan ibadah manasik lihat kuru supaya ingat sadayana ngucapkeun asma Allahi kana nami-namina Allah. Ala marozak kohum kana naon perkara rozak kohum anu dirizikieun ka itu jama-jama mimbahimatil an'am tina itu binatang ternak tegasna kurban. Jadi memeh mencit kudu nyebutkeun nama Allah, memeh disembelih, memeh kurban sadayana oge kedah nyebat nami-nami Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atanapi sadayana oge peribadahan dina manasik nganggo ismallahi atawa nami-nami Allah. Saha atuh ari Allah teh fa ilahukum nyaeta mangka teu aya deui eta teh sembahan anjeun. Nyaeta anu wajib disembah ilahu wahid, Allah anu wajib disembah wahidun anu maha esa, anu maha tunggal teu aya bing-bilangan, teu tiasa musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Falahu mangka eta tetep pikeun itu jalma-jalma anu nyembah ka Allah, anu ngaesakeun Allah, aslimu eta teh berserah diri jalma-jalma ka Allah Subhanahu wa taala tegasna Islam. Wa basyiril muhbitina wa basyiri jeung sok berebewara kabungahan ya Muhammad saur Allah muhbitina ka jalma-jalma anu tunduk patuh kana Islam kana agama agung agama Allah Subhanahu wa taala. Saterasna alladzina ari jalma-jalma anu takwa
Idza dzukirallahu di mana-mana disebut nama Allah wajilat qulubuhum bergetar hatena itu jalma-jalma nu takwa. Kumaha deui wasabirina jeung sabar narima kebenaran ti Allah. Alama asobahum kana naon perkara anu ditimpahkeun ka maranana sakit sabar gitu, sangsara sabar, loba duit syukur, kesenangan syukur sadaya anu ti Allah. Wa muqimis sholata jeung selalu mengadegkeun atau mendirikan atau melakukan as-sholata kana salat. Wa mimma rojaknahum jeung tina naon anu dipaparinkeun ku Allah perkara naon oge rojaknahum rizki anu ti kami dianugerahkeun hum ka itu jalma-jalma yungfikun manehna ngainfakkeun deui kanu sanes dinafkahkeun. Jadi jalma-jalma nu kitu anu disebat takwa teh. Aya deui jalma-jalma anu sabar dina narima sagala keputusan Allah jeung jalma anu muqimis salat jeung jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji kurban upami mampu. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.